Diharap-harap jaipongan dewek-dewek niga nu ganteng. Atuh lamun kitu mah tutup lawang sigotaka. Ai rek amak meureun ilmu eueuh. Alah. Tabah hirup ah. Aduh. Abong lain romongan sia teh. Teu apal selah atuh gaya kageureun. Di dieu meureun anu disebut ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana. Mohon. Tong boro jeung nu jauh jeung nu deukeut oge beda. Beda pasangan. Kudu Lain ngamaklum. eta teh. Kumaha? Ieu teh ngahalangan pisan ieu teh kudu ngalap seutik. Mohon. Tadi da sesah atuh parantos ieu sesah. Lain sesat tuh lain jagungan ku bata. Teu kreatif ah. Oh, da teu katingali teh. Mohon. Eta da atos pameng eno kumaha tuh? Hah? Kumaha tuh? Alah. Mun bisa mah dilaan ya. Dah, gitu. Ya. Mohon dah. Cok sakedeung. Sakedeung sing laan bongkar-bongkar ke bongkar. Lain loba anak buah sia teh dadan. Ieu nepi ka kieu. Upami teu dibongkar gaji. Hese. Itu sa. Ngahiji ka handap dipaku. Ah nu eta bisa euneuk. Biasa tuh. Nah, bantuan kuno nonton kayaknya. Tuh. Di PRI gerayo aya perusakan yo. Oh, hitung-hitung demo we lah. Aya nu demo. Heeh. Nah, gitu. Punten. Alah. Pikat cekas saya nama tuh. Saya demokrasi teh da dewek milu ka jelema loba. Nya leres. Alah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nya euy. Mohon. Allah. Aduh, Jang. Pulang. Akang. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dina danget ieu wengi ieu pisan. Leres. Nyaeta TPRI Jawa Barat. Milangkala anu ke-25 Mohon. Ulang tahun Perak. Kan? ulang tahun Perak TPRI nya Leres kieu. Jakarta Bandung ge Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Mudah-mudahan jaya salalamina Amin. berkumandang di udara Leres. kalayan tiasa nayangkeun budaya-budaya lokal. Ulah sae kula. Hah? Mohon. Oh bayangkeun da dalang teh sa Jawa Barat teh leuwih ti 3.000. Wah, langsung seueur. Nya. Tangap sedang. Lai. Alah CS kadarieu barudak. Akang barudak hungkul. Babaturan dewek mah barudak hungkul anu mere rejeki ka dewek teh barudak lolobana mah. Ya leres. Naon sababna heuh apa anu disunatan teh budak. Tangap akang. Heeh. Pan indung bapana teh eleh, alim teu disunatan mah lamun teu ngap mang cepot giri hadiah 3 gitu. Nah, itu banyak. Heeh. Lanjut. Gitu. Nya teh geus sarorea mah mah ngawayang teh dina duit leutik mah. Ayo gede wae nya. Akang mah kitu we 70 kaluhur kan. Heeh, lain guna naon euy ai dewek narima murah teh mureuna sarua jeung ngabunuh dalang-dalang nu sajen. Leres. PK ayeuna dewek ayeuna narima 1,5 juta saya sapanggung. Mohon. Pinuh tah. Waduh, malepat. Pinuh ku wiwirang. Nomokan meureun terus. Mohon. Mereka sempetan ke dalam Ya. Kang Bulan. Aduh ka sesepuh TPRI Bandung nuhun ieu. Leres. Dipasihan kasempetan dina raraga ulang tahun TPRI anu ke-25. Mohon. Kang okene. Dirgahayu mudah-mudahan. Oh kudu reueus urang di Bandung boga TV. Oh, leres atuh. Oh TV nu urang ieu teh. Leres nu urang. Keur urang hak urang wajib dimulai ku urang. Eta
nu matak pantes ayeuna TVRI Bandung nayangkeun nu ngaminggu wayang golek saha we dalang nama nya saha da seueur kula tong kumantung ka Giri Harja wae nya Kang entong da loba dalang ge atuh maut heeh cenah eta dalang aya nu teu rame wayahna tayangkeun cina berusahanya sabab naon bisa na aya nu rame teh aya nu teu rame eta beres akang heeh laras da ieu lemahna dina ieu tambahan gitu sabab ai keur dalang mah euy tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa kreativitas belajar terus long life education waduh sepanjang hidup kita belajar terus sanajan dalang geus kolot bucu baca mah kedahnya terus Rasul oge pan gitu laras kumaha kawit ayat nu katampi teh Iqra uluh ieu laras baca teh lain maca buku lain buku wungkul kabeh bacaeun alam tapakur tadakur tasyakur laras baca terus cenah eta geus kolot peke ku barudak ngora kanya kuring mah geus kolot tah cing era kurang kaler kumaha tah urang kaler urang Inggris ada urang Subang kumaha tah urang barat cek urang Inggris kumaha tah better late than never waduh lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali walah eta saya iya kan betul aing teh cepot ayeuna lain cepot baheula cepatnya gaul ayeuna mah berbagaul di internet aya aing Facebookan website nya website aya geuning www.cepot.com cepot.com teh aya lain dot atuh belagu Kang jeung sumping ka Bapak Bupati Kabupaten Bandung atuh Bapak Bupati Bandung ka dieu ningali di Payun Kang itu Bapak Dadang Nasir Alhamdulillah Pak Haji Dadang Nasir Sumping Bupati Bandung Bapak Haji Ahmad Johari Sumping Bapak Haji Ahmad Johari Sumping Pak Ajo nuhun atuh tadi Bapak Wakil Gubernur Sumping tadi atas Sumping atas Muli tos nuhun wilujeng we atunya laras eta Bapak Dadang Nasir Sumping nuhun sabilulungan teh anyar raksa desa sok rojong ku sadaya sakadahna tamah sabab naon dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara teu cukup ku bupati unggul polok laras tapi tanpa sabilulungan gawe barang paheuk-heuk leungeun pantai-antai tangan pamohalan bisa ngawujud antara pemimpin sareng rakyat ngahiji laras bener mohon laras ulah nepi ka pakia-kia ulah pagirang-girang tampian ulah silih andalkeun atuh dina widang keamanan pon kitu naik keamanan teh kudu cukup ku polisi unggul urang ge bertanggung jawab eta teh sis kamling jeung sajabana nah nutupan janela nutupan panto nulakan janela nulakan panto rek nitah polisi wae urang oge kudu ngaboga rasa tanggung jawab laras atuh dina widang kebersihan tuh bacaeun eta oge bacaeun kumaha Kang bayangkeun lamun eta runtah kurunyung teh hujan kabawa kana solokan-solokan menet dina got banjir jadina rugi batur banjir cileun diburuan saha we aya runtah we ngeureuyeuh kanya pisan kana tempat da kitu disiplin da ieu teh dunya teh ruksakna boh di daratan boh di lautan teh ku leungeun-leungeun jelema nya kitu bener laras katerangan ieu dunya ruksak kumaha teu aya atawa ku ucing bener laras kira ku kucing nuar kainya sagalak-galakna ge mau nya anu dihakan anu kursi mot daging can aya hiji kajadian ayeuna mau ngatrok-atrokan ka warung dengan leunca dek ngaredok bayangkeun ku silaing laras alah tos di Cimahi we teh dek teh euy ngadeblon lumayan gaji teh 2 anya beres pelayagan ge buru-buru sia ilit ka itu si oga karunya antep ke eta lah dan sami putrana itu ge ya 2 dayaga ge 2 kali gaji ya 2 jadi ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun jelema boh di daratan boh di lautan tuh rek nyalakeun saha da bongan bangkong ka cai teh dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teh dijadikeun
bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti artosna bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati yo gitu kahartosin berenya keprok ngomong ayeuna masak meringkap bulu punuk aing mah kumaha tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa lamun aya jelema koruptor kitu bejakeun ka Dedi dibacok ku aing tinggal itu iya Dedi bedog ulah disebut urang babakan Surabaya aing teh bisa ngadek nu kitu heuh tapi eta teh kena ku hukum deui ulah kalebihan bertinakna percaya si lain Allah nyeun neraka percanten atuh yakin teu ragu-ragu benar atuh teu kudu ku urang da Allah ge geus nyeun neraka geuna da aya pi tempateunana percaya pemerintah geus nyeun pangbuyan percaya pemerintah geus nyeun polisi percaya pemerintah geus nyeun jaksa hakim percaya heuh tong ku si lain atuh ulah hakiman batur ulah main hakim sendiri tak kitu cenah eta da karurang ajar cenah eta mah oknumna dari hileud mah ayeuna simulna Bapak Tani melak peuteuy teh jeung hileudna laras tapi di mana geus peuteuyan eta hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy ka mana jalanna cacak peuteuy tah ka mana nya tah komo nagara hileudna teh riab pisan nya gede na model ayeuna ka kampung-kampung geus jadi bahan komoditas geuning minuman keras ektasi miras teh jeung sajabana ayeuna narkotik tong ku eta wungkul anu teu boga duit lem dibeli laras ngelem geuning heeh dalig deug ngomong bari ngomong balelor pokona lah tong macam-macam anjing ku aing aya macam-macam bejakeun aing ka Dedi bedog aing dibacok demi Allah anjing aing eta demi Allah dibawa kana mabok jeung demi Allah jeung anjing heeh gara pek bayangkeun ku si lain leuheung eta mah leuheung da lantaran nginum kan kurang ajar mah nu teu nginum mabok ada moal aya mabok naon kakawasaan mabok pangkat jeung sajabana nepi ka perebut geuning heeh laras bayangkeun da orientasi na kana kakawasaan lain dek jadi medium boh jadi wakil rakyat boh jadi pejabat heuh laras nya lamun orientasi na kana kakawasaan ka itu na bakal tega ngahalalkeun kana suku rupacara heuh duit negara duit rakyat dilegleg terus bener laras kolot baheula geus ngomong dinyanyikeun lampah beunteur ku urang ulah ditiru laras odoh mod odoh barang hakan cacing ngarengko di santok teu nyahoeun di jero aya useupan nu matak cing gari riwil geuning ayeuna di Bararui si goblok teh tah paduli teuing aing nyebut goblok oge nya ulah goblok teuing ulah kasar-kasar teuing wah cenah bisa anu kasinggung paduli teuing tong baru kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing beres laku-laku sorangan heeh kada da ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak hade buah hade mulak goreng buah goreng kitu ceuk aing oge ulah ngewa kanu garoreng lah doakeun nu kitu teh panghadena jelema lintang ti ngahampura ka jelema nu geus ngadoliman urang eta teh ulah dem-dem heeh sabab lamun urang dendam itu geus eling aya urang dendam terus pindah ta dosana eta geuning nya heeh da jelema mah aya kurobah heeh moal laras itu tak itu mudah-mudahan cing bisa ngararobah sikap da Allah mau bisa ngarobah lintang ti urang sabab naon sabab sarana jeung prasarana geus aya di urang akal pikiran budi pamilih rasa perasaan nah teu dipake atuh nya laras matak di dieu pentingna urang kahirupan dunya teh aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat laras surga pi tempateunana jelema anu iman jeung takwa ka Allah
surga teh bahasa Kawi teh bahasa Jawa. Nah, naon kecap dina surga? Bahasa Arab nama jannah. Jana. Oh, Siti Nur. Jannah teh tempat kenikmatan, kebon. Eta teh. Oh, kebon teh. Ya. Biro buanin uhulaha. Hartina anu reumeuy ku bubuahan. Kulo laras. Peke tempo si lain init ka kebon geuning. Mohon. Nempo bubuahan boh rambutan uruy teh. Heeh. Tah sawarga teh kitu. Sagala nyam. Di mana atuh? Tak kumaha di dieu. Hate pek geura pelakan naon eta hate? Sabab naon? Sabab dina hate aya nu jadi tanpa dipelak. Sapartos. Pan anu dipelakeun mah cing soleh, maneh teh jang cing pinter, cing jujur, cing bener, tapi dina hate aya nu jadi tanpa dipelak. Naon? Syirik, pidik, yail, kaniaya, iren, panaten, nudupak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, nyaci, siksik, melik, tekaupan, tepayaan, cap jahe, buntut kasiran, merege hese, pedit, jeung loba-loba deui. Itu, tak eta nu jadi tanpa dipelak teh. Mata kudu ngaramet ge ngapoe. Ngaramet. Naon tadaruslan. Oh, bersih. Tadarusan. Da aing teh bener-bener di dieu mah. Barelegug sih mah. Tekaburu. Soak teh atuh apa? Nah gitu. Mohon ka. Ngaji tatanya ka kiai ka ajengan ulah dijauhan teh. Eta teh. Heeh. Nya ka. Ngan dina pelebah urang narimana oge di mana urang ngabejaan ka batur ulah disada tapi kudu ngomong. Ulah disada. Beda deui disada jeung ngomong. Kumaha ulah disada tapi Aing ngomong mah make aturan. Laras. Make akal, pikiran, budi, pamilih, rasa, perasaan, make ilmu, make data-data nu otentik, berargumentasi eta ngomong. Eta. Ai disada mah teh beda ti beo. Gerepek beo. Kumaha? Assalamualaikum. beo tah. Ditanyakeun ku aing naon teh artina? Assalamualaikum gitu we terus. Tah eta disada. Dalolobana anu mah jelema teh disada. Laras. Heeh, naon sababna? Naon tah? Sabab lolobana di urang mah doktrinasi pragmatis, tidak berdasarkan empiris. Heeh, beda pengalaman, kudu berpengalaman hirup mah cung. Heeh. Laras. Tuh rek arinit. Tong mulai direret atuh. Dengan deblo nih eta. Heeh, dengan deblo kade sia kacaritem. Samoa atuh pilaku jauh. Nah, di sana temai nama aya masjid. Aya. Maksudnya aing teh rek salat gitu. Nya di baheula ke masjid mah aya. Alah. Nya. Nya Mohon lartos pisan. nu matak tak kitu mah tahajud ulah ditukurkeun jeung mangga butuh. Eta teh. Tukerkeun kumaha? Atur lamun kitu mah jadi jual meuli jeung Allah. Cing ikhlas we jeung cing ridho. Kadang-kadang geus tahajud teh geuning pamenta mun riam. Murudul ka Allah teh ya Allah, cing pun anak hayang kabori motor. Dibatas pamentaana teh deui. Kumaha lamun Allah rek marebus? Heuh pan maha beunghar heuh. Mohon segala. Lamun ngondang kumaha itu we kumaha nu mere. Ulah dibatas ku urang. Nya Oh, laras. kitu cing ikhlas cing ridho. Pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alah. Pek pikir ku hilai. Di PRI. BRI. Alah. Marketingnya kudu alus gitu. Marketing. Kada sae kumaha? Pemasaranana gitu. Oh. Jadi pan anu rek iklan teh loba. Ya. Mohon. Pasti. Oh. Daya tarik. Tapi dari anu iklanna, dari anu etanana anu perusahaanana. Kumaha tah? Cenah lamun dalangna teh anu mambung kitu. Nah, gitu sok aya. Kitu deui. Aneh natenya. Mata ka aing lamun ngagogoreng teh kitu. Nya. Oh, cenah gira harja tilu deui. Lain kahayang kuring, kahayang perusahaan. Nah, gitu. Dina TV mah dalam lain kuring, mung manehna mayar. Nya da eta mah laras kitu pisan. Teuing atuh. Mudah-mudahan kaharep Mohon. nya
sing biji ge harga 3 ge harga 3 nu ratusan Amin. model ayeuna dewek ayeuna ngagemleng si dadan teu dipapatahan si oga teu dipapatahan geus kitu urang bakat bakat nah tamanya Ken heeh pokona mah anu palai jadi dalang pinuhan heula ilmu lain si Asep Sunanar geus pinuh da si Asep Sunanar ge keur ngeureuyeuh keneh diajar loba keneh kalemahanana loba keneh kasalahanana laras sabab naon ngadalang ngawayang beda nah bener kumaha aing ngawayang manyaritakeun lalakon wayang kurikulumna ngawayang teh amardawa lagu antawacana karawitan tuh sabet eta ngawayang aing ngadalang mah dalang sebagai sutradara dalang sebagai pemain dalang sebagai pendakwah dalang sebagai pelawak sebagai mata kudu pinuh ku wawasan mata tiada hari tanpa membaca tiada hari tanpa ngadengkeun berita belajar bener naon situasi zaman kiwari nu dicaritakeunana negara Astina Amarta Wirata di jero negara politik budaya hukum ekonomi tek begek teu hanteu dalang kudu nyaho kumatak teh mah kahareup teh dalang teh kudu gelar kahareup sakola cing laluhur ulah cara si Asep SMP gitu tamat tapi hari gaul mah wawasan luas mah gaul hirup mah loba tatanya loba maca gitu alah Pak Haji Abu Bakar Bupati Bandung Barat ayahnya nuhun aduh cermat tadinya teh naon cermat ya cermat eta teh anyuran Bupati Bandung Barat cermat tanyakeun ke bupati aya nyaho logona teh cermat rojong ku masyarakatna alah alhamdulillah ya mudah-mudahan sakali deui ti akang saparakansa eta ge Pak Haji Sidik cenah pageto Senin angkatna umroh didoakeun mudah-mudahan salamet mulih deui kalau macai urang heuh amin gitu kapanana benar toha tahu si buntu Pak Kades Buspar ayahnya Pak Haji Ahmad Johara nuhun ingat pada Dang Nasir itu kumaha emut kumaha ai jadi bupati ai menang ieu Bokor Emas dalang di Kabupaten Bandung nu menang Bokor Emas teh engke April teh dek diayakeun deui Bina Jakrama sa-Jawa Barat jadi tuan rumah laras itu tuan rumah Kabupaten nya Bandung TPI ngarojong TPRI lain TPI nah TPI itu TPRI anu ulang tahun ayeuna ke-25 laras disuunkeun rojongan we dukungan moto pada Dang Nasir sabilulungan walang sae raksa desa iya hirup bebarengan hirup kumuh bebarengan sauyunan nyaeta gotong singa gotong royong alah sareundeuk saigol teh sok ciptakeun daerah anu kondusif mohon ayeuna mah tensi kriminalitas ning ngaronjat mohon ayeuna mah aduh di mana-mana kejahatan teh tong borong make lalaki ning nu jahat mohon awewe ge dina beus ning copet aya copet awewe aing dek ngawayang kepada larang pengalaman di tinggal ai pelbara Jawali mogok mobil aing dek nya mobil megat beus megat damri laras ai dina damri habis kota ai dina damri teh tong borong nu diuk nu nangtung ge padedet ngan untung aya pamuntangan dina beus make we ning laras ai direm teh sorodot ka hareup sana kitu tah digas ka tukang gitu eta mah jo sulunup teh copet karena saku aing kebenaran saku aing teh tau brosoek malah teh dikolor aing teh joket teh kana bobogaan aing nah cenah HP teh hipu heeh jeung ngenyot bejageun meureun dipencet ngalawan meureun copet teh lalaki awewe copet wah didengkeke ku aing leungeun teh benang sia copet ditempo awewe sia
sok mending dicorowokeun copet ku aing mending cook. Nya mending nyook urangnya. Ngeunah we aing nepi ka Padalarang teh kieu we. Bari beuntar. Heeh, Ampun aing. copetnya kayak kepret. Doana euy ah. Aduh, ampun Gusti Maha Agung. Wilujeng tepang ieu ka para penonton sadayana anu aya di sabudureun ieu TVRI Bandung di lapangan naon teh? Lapangan TVRI. Oh, lapangan TVRI. Atuh cenah anu ngadangukeun anu ningali dina TV-na sewang-sewang. Wilujeng tepang ieu sareng Mang Cepot ti Giri Harja, Putra Giri Harja 3 sareng Giri Harja 3 duet. Anu kagungan TV. Kagungan TV anu henteu. Ya, rasain. Oh, heuh cing tibra. Aja radio naon. Kagungan TV rasain tuh. Halo orang kuning TV Bandung nepi ka Kuningan. Atuh aya da aya. Nuju nontonnya. Dugi saya ayeuna mah. Oh, atuh sa Kuningan cenah enjing pantepang di Kuningan enjing. Enjing teh. Nya. Alah. Di Bandar Bawang teh ning. Pak Haji Timu. Laras. Di ditu mah Timu teh ngaran jelema Timu. Ari di urang. Di dieu mah panggih Timu teh. Laras. Hari di dia makan timu, di dia patimu. Alah, ampun. Kota bararesihnya ini aduh. Cisadut, Cibaduyut, sepatu unggul. Laras. Beli bade pesan. Nya Padada Rosadanya wali kota na teh. Nya Wilujeng Tepang Padada. Nya Mudah-mudahan nonton. pendidikan gratisnya. Gratis. Hah? SD. Wayana bos. Oh, di SD dugi ka SMP. Bos teh aya anu ti Bapak Presiden ti Pak SBY. Aya anu ti Pak Her, Pak Gubernur. Provinsi mudah-mudahan aya langkungna ti kitu engke barudak teh supaya sarakola. Cing palalintar. Ulah bararodo sabab naon ieu lebar ieu tanah sumber daya alam anu sakieu kumplitna kari sumber daya manusia anu berkualitas Tah eta. kakitu nu matak cing sarakola hianat lamun indung bapak teu bisa nyakolakeun jeung masantrenkeun anak Modal hirup teh da. modal hirup Laras. nya puskesdes teh kesehatan teh Eta teh. Puskesmas. alah puskesmas Di unggal desa. alah ingah hiburan ah Sok atuh da fungsi. jare parap tadi sama Meningkana ayeuna lah, meningkana baca protel kan. hah Hiburan. Nama hiburan. Maksudnya hiburan naon ngareog nyalung kan? dek sulap Beres. nu nanya kemana karep sebenarnya Kayak jaipongan. Atau lagu. hah Dek lagu. Pilih lah, Akang bade nyanyi gitu dah. Akang mah ahlina nyanyi atuh. kasaha teh ngomong gitu teh Henteu dah, cepot tadi mah pinter nyanyina. atuh lamun kitu mah meurentong mawa sinen geus ku aing diborong Beres. kenaon aya sinen Ngawakilkeun ngasih. Sok atuh. alah gitu Sakrut. sinen teh si teh sinen teh Mama Hayati. Mama Hayati aya alias Aya, sebenarnya alias si naon. teu baheula mah sinen teh aya alias Aya baheula. sinen teh si heulang Aya. si toed Aya. Si pecut. si jangkrik si cangkurileung Aya. Ieu panglandikeun ku Akang. si orai Aya. si lenyai ngan eueuh teh si goblok Kaya nama atuh. Goblok sareng si Haji. atawa si uruwidia si laleur Oh, aya. si laja Nah, si Laja. si balon Aya. Tah, si balon kumaha? aya riwayatna Nah, disebut si balon kumaha tah? sinen teh baheula teh jarang euy dalang teh perebut Sinen teh nya. heuh ai sinen gering plu irungna teh ngucur meureunnan eta sinen teh karunya meureunnya ka dalang eueuh sinenan Laras. maksakeun maneh we gering-gering oge Sanajan flu gitu.
bari nyinden teh cari kaya Kemang Laja ai perbah gandrung pelenung cenah irungna teh bletok tadinya dilani we si balon ampun alah ampun ya lagu balon teh ai si laleur mah dilani si laleur teh harita teh nabeuh teh jauh leumpang nabeuh mah jarang kendaraan atuh leumpang-leumpangna oge nepi ka 3 jam atuh nah eta teh gamelan teh di Taranggungan ngajemput teh jeung baheula mah ngawayang teh jam 6 ngusana teh atuh puguh we balik teh leumpang bari jeung brai panon poe teh ulah wetan ngaran-ngaran teu hees ka poe teh ngelengut ai sinden meureunnan dalik deug aya we saung bonteng gek we di saung bonteng jogoledag gue sinen teu kuat ku tunuk angin gede atuh puguh we androkna teh kasingsatkeun ku angin ai burung teh teh malalur mun numpuk dina bobogaanana eta kadenge laleur ngararomong oi rezeki cenah ge poe tarasi eta bau Eta pengalaman aduh tah tidinya dilane we si laleur Ari Silaja ya. alah ai Silaja Mata. apa sih Silaja Teu, kumaha tah cerita? sarua ngawayangna di kampung da baheula mah we panggung terapet kana golodog Oh nya, ada sabab naon sabab can make pangeras meureun abeh kadenge kudu hajat mohon. ai hujan ngaririnci nu lalajo duaan katilu anjing Nya. anjing teh parasea perbutulang ning Kaopat nu gelo Heeh. masalah. cing mah teu lajo teh gamarreun gitu nu lalajo malah nu boga hajat oge hararees Panitia teh geus sare ah. ngadeg gejerake dalang teh Sumanget. ai sinen meureun tengah peuting hayang kiih Nya, malum Nya. tiris peser. turun ka pipir nu boga hajat halo heeh diander ku catrik Batu ku si Bima. ai porosot gek kada pun teu kuat pikiheun Jeung poek di buru jeung poek lempeng pisan kana boros laja beres Raja. aduh gagabres sajongjongan mah manehna teh olohok heula nah aya nu ngawakilan salaki aing kitu aneh nya aing geusna teh nuhun ja tatidinya dilani we si Laja Ajar gede nuhun papa aja. alah pengalaman eta nepi ka kitu nya pengalaman catrik palohok bade gitu Atrik mah teu ya. heeh